Video dokumenter anu bade dipidangkeun ku GLS SMP Negeri Hiji Cipeundeuh nyaeta mangrupa kaulinan barudak anu mangrupa kakawihan. Salintang ti video kakawihan atanapi kaulinan barudak oge GLS SMP Hiji Cipeundeuh sejang ngawanokeun destinasi wisata enggal di Kecamatan Cipeundeuh anu pernahna di Kampung Pasir Ucing. Anu sakalian ayeuna panginten sakantenan nepangkeun yen ieu destinasi teh mangrupa tempat wasaat atanapi wahana wisata anu pada ngadegdeg ku urang Cipeundeuh. Kumaha eusina video dokumenter ieu mangga wilujeng nyakseni. Rung ah. Jalala, 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 tulak tuja eman, gong, serelawang, bye, jambe kolot, ucing katingang sangsang. Batur-batur. Yuk. Urang ulin ucing-ucingan yuk. Ayo. Urang cing ciripit teh lah yuk. Ayo. Ciripit ulah pagi, kacapit bulu pare sesekutna. Coba dalam mawa wayang geng nong. Jugranya rumput orang ek jaga. 1, 2, 3, 4, 5 gas can. 1, 2, 3, 4, 5 gas can. Gus. Hong kadaila. Hong tenangga. Hong Marsha.
Sakali deui. Hayu. Ate Septi. Kela. Ulang ganti yuk. Ulin anak. Ulin naon atuh? Urang kakawihan ayang-ayanggung yuk. Ayo. Atur. Ayang-ayangku ngarame menak diwasanu nu jadi wadana saha maneh kitu tukang olo-olo loba anu irung rungkep jeung bening niatnya dibakar kantos gorengan nontos kanjeng dalem lempang lempong ngadu pipi jeung nu ompong jalan ka Batawi nongkrong. Barudak kempala ka dieu engal. Tos magrib engal ka dieu. Ngarariung di dieu ngariung. Sok caralik bager soleh. Nah, caralik. Sok, ngatur caralik nya. Tuh. Dangukeun kumargi tos magrib sakedap deui urang bade ngaos netepan magrib. Tak urang tatan-tatan hidup kade aribak. Kanggo pamungkas urang sasarengan ngawihkeun lagu mapag magrib. Siap? Siap. Tasora bedug batur tanda geus magrib geus ditareureuk ulin ngajak ka masjid belah kulon himar layu ngajak muji hayang agung. Tasora bedug batur tanda geus magrib geus ditareureuk ulin ngajak ka masjid belah kulon himar layu ngajak muji hayang agung. Sekian persembahan dari kami GLS Gempita SMP Negeri 1 Cipendey. GLS SMP Negeri 1 Cipendey. Gempita. Gempita. Gerakan membaca pintar membangun talenta luar biasa. Mares gerakan literasi SMP Negeri 1 Cipendey. Gerakan literasi sekolah SMP Negeri 1 Cipendey. Generasi literat ekspektasi cenderja membangun generasi yang tangguh. Ayo kawan kita bersinergi budayakan jiwa literasi. Tujuan kan tercapai masa depan cemerlang. Gempita selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Uci Sanusi. Pada kesempatan ini akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada koordinator, para pembimbing dan siswa sebagai peserta
TMBB 2022-2023 dari GLS Gempita SMP Negeri 1 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, dalam 5 bulan terakhir ini telah menyelesaikan tantangan TMBB Kabupaten Bandung Barat dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Mudah-mudahan kegiatannya dijadikan sebagai amal kebaikan bagi semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.